ais ya. Dulu ke sana neng. Oh, aing ngabelaan kikieuan kan burung teh. Ngeunaheun di mah euy. Awas ya neng. Aing diintip sia. Pasti mah wawuheun kieu model kieu mah kitu. Si neneng oge mah kadeuleumnan mah wawuheun pokona mah kenaleun ijah. Sia. Intip ku aing kemana oge sia. Awas ya neneng. Sakeun sia neneng ku aing. Pangmodal sia neneng ayeuna. Urang dek di dinya we diuk nyamar di dinya tah. Aing geuleuh sia neneng rasakeun. Di dieu we. Belah mana-mana namang Edi mah bini mah biasa mah anak kene leutik miraku da ieu mah hese atuh basa mawa bedog urang mah simpen urang karimawa meureun gampang ai urang kudu nyabut serangan mah da hese mang Edi teh tuh ieu kagok da biakus gede kutil kitu mana sih Mang Edina tuh kadieu deui aya ge daun talus Mang Edi teh mana atuh ini resep kitu eta talus naonnya di bararada eta meureunan tuh bener ieu sigana mah bener mah halawe ieu meureunan hese meureunan sing urang cabut aduh ari sia neneng naon atuh main cabut wae maneh atuh suat lain maneh maneh naonan koplok satu kapangi deui cek aing oge mana-mana naonan maneh naon atuh nyamar sia ka nyaman deui patu aing koplok goblok sia mah naon sia bini cau sia si Edi goblok sia mah neneng Anu kor ngeuna aing keur nyamar ka nyahoan lain atuh da maneh mah nanaonan kikituan Edi jang cek nyamar beureunanya heueuh atuh ka nyahoan sia ayeuna mah maneh neun kaonaran we sia neneng sakanyandak aing dirungkutkeun tah labok sia neneng gara-gara maneh tah maneh neneng mantau sia kitu